maka kalau anu ngarokok teuing ngitung dicarekan aja cik nu ngarokok saha anu dagangna si emas mie ayam umi teu abi buras ibu bugis ibu ngan aya keur bapak-bapak papais alhamdulillahnya seueur katingal ibu-ibu unggul sebab kieu bu prediksi nu sok seueur hadir ka pangaosan ibu nu sok seueur ka majelis taklim ka masjid di pengajian arisan ngomongkeun batur nu sok nganyuk terbebeja lah di neraka alhamdulillah yang di neraka naudzubillahi min astagfirullah ka neraka alhamdulillah haroyong ka neraka naudzubillahi min ka neraka alhamdulillah puji syukur urang sangakeun ka Allah kalayan sapinuh langit sareng bumi tiasa ngongkolkeun urang sadayana dina haflah oge shalawat sareng salam urang sami-sami limpah curakeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu daraman alhamdulillah mengatur waktu masih sami di daerah Lebak bu namanya simkuring naros tahun teh Tileles di Ciawi simkuring kapungkur rujuk kuliah karasan alhamdulillah seueur rencangan Tileles kempelona urang sadayana dina ieu haflah dina raraga urang milari ilmuna Allah naon sababna dulur punten zaman ayeuna jelema geus teu pati butuh kana ilmu saking resepna kana dunya eta jalmi geus teu butuh kana urusan ilmu maka kempelna urang dina ieu haflah yakin ibu sing yakin sayakin-yakinna jalma nu hadir Allah tiap di pinggir ayat cepil ece berarti aya di mata ma kahanap aya bitis bi tengah aya bujal ibu assalamualaikum esa sarana saudarana kayak ngiringan ke musikna bet kayak malawidang ibu ikuti musik gitu Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam didoakeun sing ka Mekah. Teu ngajawab salam salakina sing kawin deui. Kuyos ibu nikah deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia sing tamih berkah, paranjang yuswa, sing saleueur artosna, sing enggal kabayar hutangna, bukit tarik aminna. Alhamdulillahilladzi amarona bis sholati wal ibadah